hiji bangkong bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kedua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang-ulang mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinuh ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya masyaallah ai geus adab mah kos kitu iki cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nilib sare ge moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantap kudu loba istighfar ye Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min Lalik begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ya ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal geus jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu takarak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya baik naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam budak di akhirat di akhir zaman geus kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah kuat riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh ti mimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah jacak Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh masih saeur aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae
banjirkan tsunamikan emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajen teuing aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mah sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu ku ari mah ieu masyaallah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya masih keneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teu iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hirup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tetangga urang kuari bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dek dieuweukeun di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi tafsir tersebut dileungitkeun sejarah ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf tafsir Fahrul Razi tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi ya wari aya tafsir baru sing hade di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta Aqsa nu asli Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui aya simpenan Raja Sulaiman berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman emas teh berlian teh yakut dan lain sebagainya tapi datang ka kuari teu beunang-beunang kesulitan orang Yahudi gitu tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya
maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae dialihkeun lantaran besi perang dunia Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sih ada engke. Sing ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana bae tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sejen ieu urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhna 24.000 pondok pesantren nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah na ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna dua alternatif imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter Susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kuasi itu coba teu karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngedidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Riya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu perug besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona mah. Mun ditanya engke ka dituna, siapkan teh ieu teh disejajarkan dengan formal, tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA, jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah iya, kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangpak sama kos kitu. Kita kiai bae atuh disogok atuh kumaha ansip. Sudah caritakeun cak ansip pula mah teh. Ieu kiaina bae. Dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Ieu teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Eta kos kitu. Nah ieu engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab naon nyahoeun Amerika. Kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir-tafsir, sejarah-sejarah. Sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari.
mata kewalahan selalu aya atuh hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkeun kuari teh encan sukses mantak eta mah bakalna moal taman kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna nah mantak cik ulah bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarakan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jahasan. Ketimbul ke tafsir daruanya. Dibaca, oh bal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos gitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dah tetep bae teliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun karena mentek di pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahanana terus. Mentek aya terjemahan Wahabi kuarieu anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Ke kaluar Kangjeng Nabi, kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nya amanah iman deuk ngedukung italah karakter musuh Allah Subhanahu wa taala ieu dijelaskeun ayat wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ngadengikeun ayat malah lain deui ceuli urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran-ngaranna tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha bareng didengekeun heti ku sendang aduh Gusti Allah geus jadi santri Cilongok wari heti ku barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak digdug komo nu di juru mah ka badug Qur'an ngaranna entak lamun aya nu nundutan berarti eta nya keur ka badug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nu nundutan sial mung sial sia wa idza ja'ukum di mana-mana datang munafikul Yahud karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna
kami ngimankeun ka Anjeun Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan-keterangan nabi akhir zaman ieu Muhammad teh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho kalem amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh meneh Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh tos kitu masyaallah ngunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluar ge tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur kaluar ge kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek deuk nyieun masjid siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk iraha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang alah budak ngabangun masuk masjid teuing sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid tolong teman panitia goblok teman panitia geus budak sok ditaluturkeun tah ai kapanggih mah kamari teu bisa hadir engke make beung musyawarah deui mah hadir geus kudu tiheula geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa hebat jasa tapi lamun ditukangan darurat kieu nya nyeun masjid beul mabok masih geus kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur aya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri di dalam negeri di negara Islam di negara kafir tetep bae janji Allah melalui hadis tu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetep bae moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji nagara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet nengtet teh jeung nongtot kakadi nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta keneh tuh kos gitu nah ieu terus bae meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beuki saeutik beuki leutik beuki saeutik beuki tapi tetep aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bae bakal aya bae di saat batur teh breug ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kanjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae
Dan muncul Gus Dur di Indonesia. Diakui atau tidak diakui, dunia telah mengakui. Lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu. Keambil ke Amerika. Gulingkan. Kadangnya Saddam Hussein. Dengan gaya seperti Saddam Hussein. Geus kanyahoan ku Yahudi, keambil ku Yahudi. Bahaya gede. Habiskan. Timbul deui Qaddafi. Keambil ku Yahudi teh. Kieu ieu mah karakterna teh. Zahirina lalak teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana. Tak, di ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae, hancurkan Said Maliki, hancurkan. Tapi nu mampu ya maut dengan biasa bae. Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia. Kajen kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae, percaya atau tidak, mengaku atau tidak, justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos gitu mah zahirina alal haq teh kos gitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional. Zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebelna lain urusan urang, urusan Allah. Ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae. Manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke masih di sidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke, maneh kunaon teu ngalawa kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cak kabehan teh. Di tahun sabaraha maneh hirup? Tahun sekian. Saha zaman harita rajaan. Anu kiaina saha? Pernah maneh ngadege informasi? Pernah. Nurut apa henteu? Henteu, neraka sia. Jam persidangan. Sia hirup tahun sabaraha? 2000 sekian. Zaman saha? SBY. Kiaina saha bae? UJ. Jadi tak kenaon eta nyana. Anu zikir cekna. Zikir lah kumaha? Ngere duit urang kanyana. Tah eta pan. Oh, berarti jeung UJ-UJ-na tadi. Gitu tadi tanya engke urang. Zaman saha sia? Hirup zaman anu kiai saha? Kiai anu. Pernah sia ngadenge? Pernah. Milu sia ngaji? Henteu. Haji sia nyaho ka hukum? Henteu. Kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama. Ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus. Neraka sia. Jam sumpah doang kos gitu. Sidang bupatina. Bupati saja, bupati anu. Nah, di zaman sia jadi bupati aya kiai we, aya. Saha kiaina sakabupaten? Catet anu. Saha ku sia pernah disogok? 99,9. Saha teu pernah disogok? Si anu. Ngabentakeun hukum? Ngabentakeun. Pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram? Pernah. Ai sia korupsi tante? Ya etik. Berarti aya tah. Ngaji teu? Henteu pernah. Neraka. Tinggal kitu doang mah. Jang saksi doang ke dia umal kiamah. Aya bae zahirina alal haq murni. Jangan sumpah engke. Sia hirup di tahun sabaraha? Sekian. Aya kiaina? Aya. Nyaritakeun naon? Hukum. Nya osok ceramah? Osok. Haji sia milu kadinya. Haji sia ngalakukan henteu kula manuturkeun we. Sorga sia. Ha. Haji sia kurang sabarana salat ngan milu doang. Heuh. Gua mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh. Haji sia ka ditu dahar gua ge. Pokona zikir dahar, mere si dekana henteu. Gua sia tuh mere kabeh nu tukang daharna. Ieu gua mah tukang daharna. Oh geus nu tukang daharna geus ka sorga bae geus. Tadi kumaha jang saksi doang. Masya Allah, zahirina alal haq teh kos kitu. Tetep aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae RT. Tah eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kanjeng Nabi nyaita amanna kaluar ti Kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ya di jero hatena. Bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieuna. Walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun.
padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bete iman ka Kangjeng Nabi sama sekali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lam Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia ja eueuh. Kanyahoan eueuh jang nyumput urang teh kanyahoan bae. Pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu deuk maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi. Ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean. Mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli baik ndek keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah. Jadi urang di mana bae atuh kanyahoan urang di imah leuleut TV Allah manyahoeun wah sia aku nonton TV bae kadeulean kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyana teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung haju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan engke ngadengekeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat cak kana kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur. Yahudi nu dipayuneun Kangjeng Nabi kos kitu disatukanin mah teu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para wa tara katsiran يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت Muhammad anjeun bakal ningali kasiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleuh anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa juru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri nomor kadua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicatukangeun mah lain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan. Padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa. Tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna. Mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub cicing waduh nya mah ieu cacakip lagi kaluhur mata lagi melotot tapi mundur toel deh lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini
ismi bohong, 2 wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya, aya ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai, tersepen neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae. Dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan. Iya Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai nya nama tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh. Waduh, tersepen Yahudi teh kos kitu teh tersepen biasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun tanu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran. Geus urang pula pilih bae salametkeun jam moal kebal ieu hirup teh moal kebal ieu. Ngaha naon kitu ngaranna kitu ngahareupeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese. Geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa, doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jam moal rada bener bae. Bener jasa mah jam moal rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha moal cak ulah moal imah rada dong rada sebab naon atuh itu informasi di luhurna ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan ai kuari mah nu malingna satpam dek bener kumaha atuh nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik kuari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh apan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri pitangkepeun eta teh apa nu ngurusan urang berarti nyana urusan urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener teh geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urangna rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas banyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya nama dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggaleun ku batur ti heula dong nya malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilgub pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suhat haram teh riswah eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta ayo sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para supi-supi. Lamun dateng sia ngadahar sogokan kos kitu. Nu 3 juta aya kan? Aya nu 3 juta. Anu sabaraha juta deui? Sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dahar ku sia. Ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae. Cenah udang-udangna gede. 5 make udang-udang sia. Ayo tumpukeun cenah geus kolot. Jenggotan jeung geus huisan. Moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia. Naon sababna? Ye energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumus swat bejakeun ka kiai nu make udang-udang. Ya, kitu kitabna beus teu percaya. Wa aklihumus swat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan. Rukun wudu cenah teu laku bongan sia. Bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalima kula pangmagahankeun ngaji haya nyohor rukun wudu. Duh pohara jasa ta kiai. Boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga. Panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa. Ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh. Saha nu ngajina kian? Sanu gajina kiaian. Esok waean gitu. Kan sakitu hebat ngomongna, lain ngomongna. Kunaon? Kamari hadir. Di mana di lapangan, nya nu ceramahna. Ayo sia, di Cisoka di bararek kiai duit, di Belaraja sebelah raja, di pasar Kemis. Ayo mah ngabejakeun doang. Ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat Fathul Muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat ka niang. Ieu wa aklihi musud santaran aya karakter Yahudian di jero. Cenah kula mah dicokot ieu aju. Menta deui. Ai lain lalagaan ieu urang keur nyaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina. Tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih. Ai geus horengan teh kudu ka jawara-jawara. Jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun. Emang aing mah kos kitu waktekna. Da teu pan ieu mah kiai. Sakali deui pan ieu mah kiai. Make udang-udang kikiwirna ge panjang. Tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng ah. Besi can kabacaeun deui ku kiai atuh bagaring nu kamari mah teh aya ku hadir sia nyawan we teh kiai cenah. Lain nyawan we aing nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu. Aja di pasar Kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu. Didukung ku saha ku kiai anu. Deleukeun sia. Gerak ngaji sia jeung masyarakat. Masa depan sia suram sia. Parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge. Sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui kaing. Wa tara Aduh lo bagi itu Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit. Sial jajagan atuh ieu mah jeung kiai batuh ka dieu aya loba mah. Duh masya Allah inggis lain masalah ilmiahna apikna. Baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu ekah embungeun ngadaharna kunaon can bisa ilmuna. Baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan. Ku ari mah pan kiai ngatuh. Ceker ka ditu. Ka ditu tanduk. Kulit babagi ka ditu. Dagingna ka imah. Aduh, aya ararisin jas. Aduh Gusti Allah. Hese lain ilmu mah babarin bentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta. Ta eta kos kitu kuari cara petang jasa. Teu masantren ge kuari jadi kiai Haji Oma Irama.
teu kadang ge jama santrena sugan kadangnya di Cisoka mah santren teu. Tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu. Henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum meunang di kiai haji. Dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula. Dakwahna tuh kenyana mah kuduna di panggung bae. Di panggung bae. Dakwahna teh ulah di masjid jana mah. Jeung geus ngadengekeun ge make anting, make kongkorong ka dieu tah. Oh kongkorong emas, kongkorong anjing dipake ku nyana. Kitu atuh dakwahna. Marilah kita dengarkan. Jeng jeng jeng. Ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah. Lain potongan atuh nyana. Tah kos kitu. Jadi nyana mah dakwahna dengarkan ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Aduh, Gusti Allah. Henteu salah ngan kos kitu dakwahna. Sek, sugan hiji dua atur milu kanyana. Ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu, sakarakter. Dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah. Nah, jelema-jelema nu berkarakter Yahudi watara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayuna fil ismi gegeuraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi Pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati. Kemudian hayang naik guru, jadi guru honor, hayang jadi guru PS, tina jadi guru PS, hayang jadi kepala nyogok. Hayana di kalangan kos kitu bae. Kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua, tina balok hiji kana balok dua. Atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia. Tuh, tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng. Nyogok, teh mana aya nu henteu nyogok. Alangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu. Baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae. Sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh. Limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna. Lantaran dijadikeun ajang ku ari mah teh aya wadahna yayasan ku ari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon kunaon bener kiai bener pokona mah ka dieu bae unggal bulan ngadoakeun cek dina teh teh kiai oplo deui saruana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun henteu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana deuk nurut urusan nyana ulah kieu puluh kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa aduh tenan naon lah sekali-kali mah tenan naon. Kasihan lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya. Tolong kiai mah. Potongan goblok gawe. Eta kiai Allah mah lain kitu. Kiai ja teu bisa ieu. Mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa eta haram. Geus. Balik cenah nurut teu nurut urusan nya. Ngan kiai di alam ku Gusti Allah. Oh, cak Allah kiai aing sia. Naik derajat sia. Rajan terbuka mobil, oh masalah guys. Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari. Jadi lurah na nyogok rakyat tadi sogok kabeh kan. Baheula mah tek deuk pilkada.
dek naon gitu ngajadikeun bupati teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya di urang teh aya 50 kursi beli 30 geus mayoritas suara geus kajeun mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata tapi rakyat papan henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus aya tanda tangan malah set. Wah luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah henteu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu teu ngridit kagincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nomor kadua cacing ke singkarayap nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba teh riba jeung sogok nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kadua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang-ulang mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa Inggris jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong. Urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese. Teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae. Ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah, ai geus azab mah kos kitu. Iki cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah. Geus sabaraha poe teu bari sasare, nyilib sare ge. Moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantap kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min Lalik begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu takarak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya bae naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam budak di akhirat di akhir zaman geus kos kieu nah nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba tidak ada ieu mah hanya dimuajalkeun riba nu kumaha nu teu riba geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna sabodo teh
Nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos gitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zilzalaha digunjang ganjing tanah. Ieu kuat. Riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa. Mimiti tsunami datang ke gunung datang ke goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kanasehatan buang kawarah jasa. Pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Mimiti kiaina geus puguh pejabat lama atuh geus tinggal digoyangkeun deui ku Gusti Allah. Ya cek Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya-ngarunya ka bapa sia, ngarunya-ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah. Balikeun gebrek sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah. Dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu ku ari mah ieu masyaallah hileud bulu atil kana geus 3 kecamatan ku ari lain tambah merembet geus 4 kecamatan beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka tikus sepatah. Aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis dong sekaligus ke Jayapuri cenah di dinya. Aduh Gusti naudzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetep bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit salametkeun orang tidak sogok menyogok sabareurit sia aya nyogotna beureut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah tawar menawar Gusti Allah dan mantap kurang ieu mah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus tiba heula sogok menyogok guru-guru geus tiba heula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede ku ari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok deuk milih pemimpin ge sogok menyogok mana ku ari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah seperti gitu disogok ya bawa baik ada itu kayak milih makulah makuman kayak baik itu tawaran kredit itu mal sudah bagus aja lah bagus hampang tete ibadah nak Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabakoh gagancangan guru-guru tidak ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba lebih sama kanu ya malu bandingkeun maham ilmu jeung salat sunah masih luhuran keneh maham orang datang ti jauh aya lengkahna aya ngaluarkeun ongkos aya meuli uduk semacam di jerona teh pohara jasa juk diuk nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah nundutanana eta masyaallah pohara jasa antak malah ganjaran ngajina nundutan pohara jasa lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak
wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu taala. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag. Loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mendak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah je eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokoknya lah. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Teh salat subuh. Kambe bau bentek teh salat subuh. Insyaallah karim. Tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu na urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung hukum. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangkaning di imah TV ambalaya. Tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna, berita-berita, informasi-informasi. Anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta tenan. Eta can wauh ta ka Gusti Allah nu kos itu ngaran.
lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh teh jeung Allah teh jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan kene. Datang ka imah parawiyeng Isa aju pake nonton TV. Eta di Cikupa teh karita. Ambalaya ka unggal kecamatan, kasepatan. Mau nuntut ya pasar Kemis doang. Teu kaliwat. Ya Allah, ya Rabbi teh warau. Jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna, di deuleu pagaweanna. Tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantap hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang dek di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia. Nonton TV tilok sekali-kali doang jaba Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu. Terus-terusan bebeja ka Gusti Allah Gusti nya abdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantap embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pancak Gusti salat abdi salat, pancak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang husukna mah tuh hampura bae Gusti. Oh. Begitu tah. Oh, cek Gusti jalan coba padahal banget sih adalah barang di dalam teh. Oh bener ada herang seetik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamet. Komo nu wauh jasam. Masya Allah, nu mantap libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian. Wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah. Babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadits, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae.
barang geus wau majeng Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng najahe lain ridho menang godog bung Masya Allah urang wae dulur nyegat teh di teureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde lain orang dia diajak malam tidak kan dipaksa soraka malulu ya Allah ya Rabbi waukeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Kurang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeulina sorga nu kadeulina bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kades ya kunaon ye kabeh ya urang ngalahin kades ya kunaon 5.000 bae dicokot deui kombalian tah amo sodako make kombali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kuruda oke ka balanja tah balanja dia tah balanja dia kak beul lain ya Masya Allah taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos gitu teh kudu belajar lamun teu belajar mah teu moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sabaraha ya 10.000 1.000 belajar boga duit sabaraha teh kali 20.000 2.000 sia boga duit 100.000 ya belajar 1.000 kali teu naik belajar mah teu naik geus berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae teu naik tak kos kitu teh eta masyaallah urang teh hayang naik darajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ye urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun darajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun darajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun darajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun darajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun darajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun darajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun darajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun darajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa
kos maca Quran kita maca Quran cak kolot baheula pan aing mah baheula nu maga lain teu hayang cak kolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 qul ya 3 qul jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar deh hese eta teh Quran dibulak-balik bae geus bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kul ya geus kul hu deui Fatihah deui kul ya kul hu deui Fatihah deui kul ya kul hu deui datang ka malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi ku sebab teu bisa maca Quran aja lep teu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang bisana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia sih 100.000 kan kurang baca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini lah aing mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pae cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tak bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah bae yang maca bae engke moal bisa demo ka Gusti begitu ka nerakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu cak sia cak sahanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah cak sia ngaji dieu sia ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al ikhlas ya tamarrah ya ta'alfi marrah bejakeun ataqallahu dah pada eta cak kanjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh numpang libatkeun diri urang di pengajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabadah ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kerek nya mah undangan aing ngabeun paruyang cek kana ieu duh ese cek oh nang puyeng undangan teh kudu nikmat alhamdulillah rineh ieu maca Quran nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz ieu mah lain rokok beak ieu udah nu ngondang sial kas geus ipis ieu heran lagi gua dakwah sih kos kitu Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah jadi jelema teu paham ka Gusti Allah jelema can wauh ka Gusti Allah salat deui maca Quran maca sholawat zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali aya sia gara salat bae salat sia nu loba jutaan rakaat wali mah kerek
diudangkeun dahar. Dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Tah eta tah bentak. Iblis teh di masjid, begitu di masjid terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mun hudang. Waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta bacaknya nanti. Itu pun nu salat diantepkeun sebabnya nama salat ge di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, he salat deui sia. Yang kalem sia ku ari mah. He salat deui tuh. Eta mah nu hees nu kerek. Asal geus udang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Cakos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian kena SB itu mah dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Teu pandang bulu saha jeung saha. Jeung nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya maningan kena hasan. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan ka tuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isia kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tuh nikah bimahrin mazkur. Ajal. Kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Masalah di hutang tuh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana dek disarean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal waka sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana. Dibere bud'i teh ketega arti naon bud'i caknya bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagor maka arti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta sia cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok baeud burung. Tah. Cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil bud'i gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti nya murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa. Cek Sarwiti mun can dibayar moal. Tuga karek balik ke rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah.
Nah usaha eta dikersakeun ieu Kiki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh mana kontrakan can kabayar mana duit dicopet batur kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor Ciki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin waduh Ciki Zaid kieu awat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan nah ka 3 bulan Ciki Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar mas moal bisa kulang mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah waduh pan berkelanjutan mana kontrakan can bayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae otomatis si Sarwiti teh panasaran sanggeus panasaran kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul ayharuha tafsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar na ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwati cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadini saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yang teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendu kula ya greget hayang gegiraan diuruskeun tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usara memboga hukum lagi kudu dihukum ih Sarwiti paham amat ieu jadi mamarahan kieu enaon neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus sataun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuali teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid pasar kemisnya pasar kemis mana pasar kemis kota emang pasar kemis kota kota deh pokoknya malah pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung pasar kemis kota ongkoh kampung ongkoh kota Denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set.
kirimkan ka ditu baca ku Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid ka ditu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sari Tulang Ciku Pak betul Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak lantas kesiapan Anda bagaimana tiap jam tiap hari saya siap capek tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak nah sekarang begini sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa iya Sarwiti iya Ki Zaid ya perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya setelah dicek laporannya pengakuan suami itu betul sekali maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pernikahannya mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Tigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar maka pertikahan Anda saya bubarkan balik Sarwiti sia ka ditu balik idah geus sia 3 kali sucian beres Ki Zaid moeng ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan sia teu mampu bayar mas kawin balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos bapak anu berpunya hukum kula ka ditu mah nya kudu leumpang ka pasar kemis segala sia kan baku aku teh rakyat bapak ongkosan atuh Pak ongkosan tah di ongkosan ku aing teh pada duit teh 100.000 saya boga sepeda teh jangan aing ke ditu ojol ngaranna tuh kos kitu jadi teh menang saunang-unang nyaho tah urang jadi wauh eta ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang lantas ye hukum Allah teh direkayasa begitu tak Sarwiti laporan ke KUA KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan sana itu mah saya tidak mau tahu datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedang sakitu ge alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah sia mah ka neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia ngayakeun pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa ulah eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyana nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi, nyala nyokot duit. Sedang sakitu ge. Tuh. Lumayan dah. Mun teu pernah nyaritakeun bahaya. Kula mah sakadar nyaritakeun. Tah mah karasa kareunteut ka jero hate jaksa. Langgeng ku sia. Teu karaksa ngojari sia di neraka. Sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang. Cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji. Kadi itu sia. Aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah. Deuk nyampekeun hukum doang. Kiai cenah aing ke bagi 2 bae. Tolong bagi 2. Aduh aing deuk disogok burung jaksa. Ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum. Jadi di jero hukum aya lahan.
untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi, dikemas oleh ijma ulama, dijadikan lahan di negara ku hakim-hakim, ku jaksa-jaksa, mejeuna jang kokojayan di neraka ge. Lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun. Ternyata karasa adilna Al-Quran, jujurna jaksa, nikmat amat. Diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum, bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung, karasa ka sanubari, karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan. Ketika orang boga kendala dak cair. Ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu. Sangat mal bisa sih teh laporan teh aja jagana kudu 3 juta. Encan ongkos, encan munduran jalan dapur. Emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya. Eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa. Di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal. Nu matak ngeudaheun A disebutkan A, B disebutkan B, nikmat nu aya. Mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih. Mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran. Amin ya rabbal. Atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk, maka aya wakilna anu diizinan ku kepala. Ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum, maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala. Masilah eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh be diwati geus kadituna mah meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali. Berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah. Duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun iana dihutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri. Tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati
sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawinna geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetep hutang ngan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna Bai Umar ngaranna Mustari eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling ta eta jual beulina geus langsung bubar bae geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun motorna ge can diserahkeun kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor kaki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duitna mah encan ngan motor geus diserahkeun jadi teteh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk cole icuk bae terus atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen bonen nah ieu jual beulina teu bisa dibubarkeun ku hakim lantaran barangna geus diserahkeun ku ari mah lain tuntutan per pembubaran tapi tuntutan hutang ku ari mah jadi teu bisa dibubarkeun geus teh barang lah diserahkeun geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar ku ari ge sarua bae ieu teh sarua jeung jual beli di sarwi titelna jual apem kaki Zaid 10 gram cak tukang apem ja apem aing mah aya bae ieu lain apem eta besi apem nu dingiru lain ieu mah nu dibawa setiap saat nah eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin sarua tuh ieu mah keur carita contoh Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta motorna geus diserahkeun kaki Umar tinggal duitna encan ja Caki Umar engke soleh barang sore engke icuk ditanya icuk engke tole icuk deh jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan perjual belian teu meunang lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang nah ieu ge sarua bae Zaid kawin ka Nyi Sarwiti kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid berarti geus diserahkeun teu meunang tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun ba'dahu teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin tuh ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya betul balik bae nungguan sate doang mungkus balik emang gitu otak urang memang nongkos gitu famatu galin nunajazul pasu tulun nuliskan sekal mah dilastarikan dia pembubaran pernikahan harita kene hakim menerima laporan Sarwiti tentang
pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina bari barangna barangnya Sarwiti can diserahkeun masih gres keneh. Gres keneh. Teu ngarti orang ketos aya gres naon seseukeun. Pokona gres bacan kagores-gores. Masih orsinil keneh. Nah, tanya Ki Zaidna, bener. Can pernah ditoel-toel acan embungin, asal ditoel ngajimpret, syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yurut jazul pasku. Lastarikeun, luruskeun harita keneh begitu geus dicek kebenaranana bubarkan pertikahan anak. Tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam. Cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti, ya. Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul. Setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihat rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe, Senin, Selasa, Rabu, Kamis subuh, isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkan pertikahan poean kaopat col Ki Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pan tegar amat Ka Zaid. Kaluarkeun gunjana. Naon eta? Mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang. Timbang geus sia ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa Ki Zaid dah. Kayak kula nungguan aja, iya mah di Cikupa iya, aya toko emas tadinya, silakan. Datang ke toko emas, Pak, ini emas asli apa bukan? Sini, kotek. Ya betul, emas asli. Timbang, begitu ditimbang, tak betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wih Sarwiti di toko emas kayaknya semua rosotkan calana. Mesti jingjing calana deh. Naik ojek, cek tukang ojek, iya bau naonnya. Cenah kiai macem-macem, emang gitu pugu. Datang ke imah, Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Sempak. Kan ku siap ibu kawe siap tempur. Lalu menzakilah yusalliman apa kau tahu kecuali Ki Zaid poean kaopat masrahkeun apakah yakni masrahkeun mas kawina. Teu meunang ieu Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran Ki Zaid mampuan begitu ditangguhkeun 3 poe ka 4 poena mayar mas kawina. Salamet kabeh wallahu alam.